Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Minangka bumbuka pisanggem simkuring nyanggakeun sadaya puji ka Gusti Nu Maha Suci, Pangeran umur beng alam. Kersani mantena urang sadayana tiasa patepung lawung paamprop jonghok dina raraga pasanggiri biantara. Sholawat sinareng salamna pamugi dilimpahkeun ka junjunan alam, nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng ka keluargina, para sahabatna, sareng urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan kenging syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngajian sareng para hadirin anu geus kuring dipihormat, ngadegna simkuring dina danget ieu taya sanes sejak bidik untuk malaku sabda kumapalang. Itu oge barijing dibeng ku pendang gede paka umat. Dan digugasaning ati rumaos simkuring teu aya katiasa. Sanggem paripaos teh mah etang-etang lauk buruk di mija. Boa ceternya nu tanpa bukur ngalantur tepuguh alang dina. Teu aya pulunganana. Nanging sanasuwung ku pangawruh suda ku pangabisa. Simkuring baris nobi ngaguar tema ieu biantara anu unina tata krama gaul dina hirup kubluk. Hadirin anu samsapeuleun saparata simkuring maluruh oge tenan milih dina kahirupan masyarakat mangsa kiwari utamina para nonoman. Tos seueur anu mingpartina ajen-ajen budaya Sunda. Teu sakedik tanaman Sunda anu tiasa ngabentenkeun mana anu pantes sareng nu teu, mana anu leres, mana anu teu. Malih aya sawatara anu anggapan yen sakur-sakur nu jualna dina nagri deungeun anu paha anu saya termodern. Saupami aya nonoman anu campur gaulna teu parok sareng eta kayaan dianggap nakupar kurang pergaulan alias geureun. Anu antokna cul dog tinggal igel adean ku budak beureum sareng ngarasare es ka banda meunang injem. Hadirin nu dihormat, tumali sareng tata krama anu saluyu sareng lingkungan pergaulan para nonoman, ngawengku tata krama di lingkungan masyarakat, lingkungan kulawargi, sareng lingkungan sakola. Kukituna, tos sakedahna, urang salaku nonoman Sunda anu mupusti ajen inajen budaya anu luhung. Wayahna, sagala ucapan sareng rengkak paripolahna kedah disaluyukeun sareng kaayaan eta lingkungan. Dina hirup kumbuh sadidinten urang, boh basa, boh sikep, ulah nepi ka nyigeung hate jalmi sanes upami eta hal dirempak, boa mah bakal ngabengkahkeun hubungan silaturahmi di antawis urang. Komo di bumi, tos janten kewajiban urang ngahormat kanu janten sepuh, gunakeun basa Sunda nu merenah tur sopan. Kumaha anu sok diajarkeun ku ibu bapa guru di sakola, kalayan makena basa Sunda hormat atawa lemes kasaluhureun. Umumna masyarakat saumpami wawanohan sok nyebatkeun jenengan bari sasalaman. Di tatar Sunda, tata krama enggoning sasalaman nyaeta ngarapetkeun dua dampal panangan naremakeun tuntung rema. Neras narik dua dampal panangan tea kana tungtung pangambung. Dibarung ku saliran urangkuh, geura leunyepan ku urang sadayana. Kumaha para nonoman mangsa kiwari, disabuderan urang, rerencangan, sobat, boa urang nyarira oge sami mempar tina ajen tata krama urang Sunda. Utamina dina lingkungan sakola, naha urang masih ngahormat kanu jadi guru. Majar cenah upamana paamprok sareng guru teh isin. Nu atuk ngabalieur bororoa sasalaman bari rengkuh. Asa kuharieun kalakuan jeung tindakan samodel kitu awasan kaayaan jauh tenggah langit. Girang pangajen sareng para hadirin anu kusimkuring dihormat. Pamungkas catur, dina danget ieu tos samistina simkuring umaja kasadayana. Yu urang sasarengan ngawanahkeun tata krama Sunda anu ajen nuhung. Padika tata krama nu tos diwariskeun ti para karuhun. Muna sabah pisan mun diraksa, diriksa, tur dirumat sangkan ajek adekanana. Bari kusaha deui dimumulena pangisanes ku urang para nonoman anu mibanda tanggung waler dina ngawariskeun ajen para karuhun ka ai-ai urang sadaya.
Pamugi bae di zaman kasajagatan kiwari sareng nu bakal kasorang. Para nonoman langkung mika cinta, mika dedeh budaya tata krama sorangan. Menawi bahan ketampi, hapunten anu kasuhun sanes bade ngawartosan pilih tuur atanapi matahan ngojai kamari. Bilih aya basa anu kurang merenah sumerambah kena mana, sarang mataknya lekit kena ati. Mugi agung cukup lumur jembar si hakasima, mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.